Naha aya saurna kateranganana meunang ngajama pikeun jalma anu gering atau nepi anu udur. Waleranana aya kateranganana aya salah sawiosna dina Syarah Sapinah atau nepi dina Kasyifatus Saja halaman 85. Waqala sareng nyarios saha Azayadi Syekh Zayadi. Waqtiro jeung dipilih naon jawajuhu meunang ngajama bil marodi ka jalma anu gering. Jadi jalma anu gering aya kameunangan ngajama boh ngajama takdiman wa takhiron. Bade jama takdim bade jama takhir. Namun engke dipayun aya batasan-batasanana ukuran-ukuran geringna. Bahkan wa yuro'a al arfaqu bihi prayoga diperhatoskeun oge justru jalma anu udurna jalma anu geringna memperhatoskeun kana lebih manfaat daripada ninggalkeun salat karena hese sulit sesah madarat upami salat dina setiap waktu sesah ngaraksana ketimbang ninggalkeun salat mangga wae pilari anu langkung manfaat lebih mudah lebih arfak. Wadobata jamun mutakhiruna huna oge para ulama mutakhirin di dieu parantos ngadamel patokan atanapi batasan-batasan henteu setiap udur henteu setiap gering tiasa ngajama kana salat tapi udurna anu tertentu anu kaetang repot anu sulit masakat upami kedah salat dina tiap waktuna bi annahu ma yasyukku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi nyaeta udurna anu kaetang masyakat anu kaetang repot sesah ngaraksana upami kedah salat fardu dina setiap waktu maka mangga bae eta mah nu udur tos kaetang repot tapi emutana masih aya daripada ninggalkeun salat karena sesah ngaraksana karena waktu setiap waktu salat maka pekwe nyandak kanu langkung arfak nyaeta di jama takdim atanapi di jama takhir.